Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna hadha ad-din yusr. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabayunan Ibu Lurah, kabayunan jamaah sadayana, ibu-ibu pangaosan mushola Nurul Amal, hormatan simpuring, mudah-mudahan kempalna urang dina ieu pangaosan sing kenging sing janten wasilah kenging rahmat magfirah sareng karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Margi rahmat karidhoan sareng magfirah Allah teh caketna ka jalma-jalma anu sok berbuat kebaikan. Di antawis kebaikan teh nyaeta thalabul ilmi, ngaos teh pangaosan. Dina Al-Qur'an, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Saenyana rahmat Allah teh caket pisan jeung jalma-jalma anu sok midamel kasayan. Dan mudah-mudahan urang kalebet golongan jalmi anu midamel kasayan dengan cara ngaos dina waktos ayeuna. Kasayan teh sanes kan saukur ngaos tapi seueur pisan. Nya di antawisna urang alhamdulillah dikersakakeun ku Gusti Allah dipasihan taufik tiasa mangko kanggo ngaos. Satea acan ngalajengkeun kana haja urang pangaosan nya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamari urang tos ditinggal masalah sawiya sepuh ti nya sepuh nama nya Acih nya ngantunkeun Bapak Haji Abdul Razak bin Sambi. Tak diumumkeun teh mi teh kuping pengumumanna teh itu ka. Di Margasari. Oh di Margasari. Salah siji di Margasari. Oh. Kayak kieu teh nanya salah. Masalah. Ya mudah-mudahan pupusna sing dina kaayaan husnul khotimah, nyendak iman, nyendak Islam, ditampi iman Islamna sareng ihsanna. Mudah-mudahan kaing rahmat magfirah sareng karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Urang sami-sami kituran Al-Fatihah khusus kanggo mantenanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila haudhi nabil mustafa wa rasulil muntadha sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-Mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadhihi hadiyatun bil khusus ila Bapak Haji Razak bin Sambi. Bi anna Allah yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yu'ali darajatihi fil jannah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lil muslimina amin. Kamari minggon kamari urang tos uninga makna dua kalimat syahadat. Kan rukun Islam teh limanya kahiji syahadat, kedua salat. Saur para ulama
Awalu wajibin ala kulli muslimin itiqadu ma'na syahadatain. Pamimitina wajib nu wajib ka jalma muslim pamitos balik teh kudu apa kudu nekatkeun kana makna dua kalimat syahadat. Kamari urang tos terang makna asyhadu alla ilaha illallah bahwa teu aya perkara anu hak ibadahan angin Gusti Allah. Sareng Gusti Allah teh maha beunghar henteu mikabutuh kana naon-naon. Tapi naon-naon pasti mikabutuh ka Gusti Allah. Naon-naon teh makhluknya. Makhluk Gusti Allah teu butuh ka makhluk. Justru makhluk anu butuh ka Allah. Ayatna eueuhna diayakeun ku Allah. Eueuhna makhluk dieuweuhkeun ku Allah, ditaayakeun ku Allah. Terus urang teh dikedanekatkeun bahwa Allah Maha Sampurna, mustahil kasifatan ku kakurangan. Sareng ku saben-saben perkara anu tiasa kabayangkeun ku hate urang. Dan nu tiasa kabayangkeun ku hate urang mah ngan saukur makhluk. Tong boroning makhluk, tong boroning ka Gusti Allah surga oge moal tiasa kabayangkeun ku urang. Surga teh makhluk. Dina hadis Kanjeng Nabi ngadawukeun surga mah fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di surga mah teu aya. Nah teh aya di surga mah perkara anu can pernah katingali ku soca. Ke di surga teh. Jeung bakal aya perkara anu can pernah kakuping ku cepil. Sareng can pernah kakarantak ku hate urang. Eta di sorga. Di sorga gambaran sorga. Gambaran sorga gitu. Sorga itu keindahanna belum pernah terbayangkan oleh mata urang. Karena ku hate urang belum pernah terbayangkan, belum pernah terdengar oleh telinga urang, belum pernah terlihat oleh mata urang. Eta keindahan-keindahan surgawi gitu. Pokokna mah nu kabayang ku hate urang Gusti Allah mah teu kitu. Ulah nyangka Gusti Allah teh buricak burinai. Ketika zikir bari dibeureumkeun wah cenah aya cahaya eta Gusti Allah teh henteu teh kitu. Gusti Allah teh kitu. Terus Gusti Allah teu ngabogaan pamajikan, teu ngabogaan anak. Beda engke cek orang Kristen nya orang Nasrani. Gusti Allah teh nya naon teh? Ya Tuhan aya. Nabi Isa disebutna anak Allah. Cek Nasrani, cek Yahudi Nabi Uzair disebutna anak Allah. Tuh Yahudi Nasrani kitu diantawis keyakinan itu. Sehingga ari Islam mah tetep Gusti Allah teu boga pamajikan, teu boga anak. Kanjeng Nabi nu sakitu mulyana sanes anak Allah. Kanjeng Nabi Muhammad mah nyata Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sareng sajatna saterasna. Terus deui urang teh kedanekankeun dina asyhadu alla ilaha illallah teh bahwa pada melan zat Allah, pada melan Allah sifat Allah teu sarua jeung makhluk. Sarua jeung makhluk. Urang mah zat urang teh hiji sanajan hiji zat urang sorangan hiji, urang teh aya hiji-hijina di alam dunia teh. Kau hanyalah satu-satunya, menuju anom kene begininya. Kau adalah satu-satunya di alam dunia ini. Hijina urang mah beda jeung hijina Gusti Allah. Hijina urang mah tersusun tina sababaraha perkara. Aya panangan, aya soca, aya pangamung, aya sampean, eta nu zahirna, anu luarna, anu lebetna, aya getih. Ya. Terus aya naon deui? Aya sel-sel di tubuh urang teh. Terus sajabina tersusun. Gusti Allah mah teh tersusun. Terus dina mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kamari urang tos uningan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah eta teh utusan Allah, hamba Allah, utusan Allah kasadaya mah makhluk. Ulah jadi patekadan Nabi Muhammad teh anak Allah nya. Ulah. Sakumaha mulia anak Kanjeng Nabi tetep urang mah memposisikan Kanjeng Nabi teh hamba Allah sareng utusan Allah. Seueur ayat Al-Qur'an anu ngajelaskeun. Di antawisna ayat tentang Isra Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Bi 'abdihi bahasa lagi abdi. Terus Kanjeng Nabi teh diutusna ka sadaya makhluk. Urang wajib nekatkeun, wajib percaya karena segala rupa anu didugikeun ku Kanjeng Nabi. Ya, kamari teh terus didugikeun kitu nya. Haram urang teu percaya ka Kanjeng Nabi, sareng haram
menyalahi perintah Kangjeng Nabi. Lamun teu percaya ka Kangjeng Nabi eta mantap kufur. Lamun menyalahi perintah jauh Kangjeng Nabi teh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sok beres siar ilmu ti buayan nepi ka liang lahan. Ari urang teu daek nyiar ilmu semua. Padahal ilmu anu wajib. Tuh eta teh kalebet karena menyalahi perintah Kangjeng Nabi dosa. Ari masalah ngartos henteu mah eta mah patuh ti Gusti Allah nya. Urang nu penting mah urang tos ngalaksanakeun kewajiban. Hadir ka tempat majelis taklim bari jeung leres ngaosna hadirna teu bari ngobrol gitu. Tapi alhamdulillah di dieu mah sok ngararupingkeun wae. Terus sambil ngobrol gitu. Hari ngriweuh teh budak-budak incut. Tak asal orang gitu ngaosna hadir ka majelis leres ngupingkeunna angger hilap deui wae insyaallah eta mah insyaallah bodona dihampura eta mah benten sareng teu datang pisan keur mah urang teu terang bari jeung teu sumpi ka pangaosan tah eta mah dosa double dosa bodona sareng dosa teu ngaosna nu tadi mah pami ngaosna leres-leres kitu nya leres-leres naon teh berarti urang teh ngalakukeun kewajiban ngaos. Terus pami anggar terang oge terang henteu terang atau nanti bodoh nanti dihampura da urang geus berupaya menghilangkan kebodohan. Terus dihampura insyaallah. Tah aya buka mari oge urang geus terang. Kunci surga teh naon? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hiji, nu kadua kunci surga teh naon? Iya pohon deh kuncinya kata sandina kumaha ieu lebet ka situ. Amal-amalan urang kuncina. Kumaha cenah ngabayangkeun kunci surga nya tong dibayangkeun. Da di surga mah tadi teh can pernah katingali geus saja, can pernah kagobiku cepil, can pernah kabayang. Ayeuna geura ibu kapungkur pernah ngabayangkeun teu lebet ka bumi nganggo kode tut. Kunci nanti nganggo kode passwordnya smart lock ya nyangkut di kunci seperti itu teu kabayang kepungkur mah ngangge ieu we nanti gembok awal mah ngangge gembok terus nganggo nya kepala kan terus aya kunci yang seperti segitu ayeuna mah duka di surga nganggo kode smart lock atau kumaha teu kabayang mah bakal aya kin teknologi anu langkung canggih di surga mah di dunia mah eta mah kin aya perkembangan deui di dunia mah bahkan aya nu di naon namina teh nya di mangangge soca naon teh kodena teh dipindai kornea kan kitu nya pamitina film-film manganggo kornea mah teh di-scan ngiceup muka kitu nya berarti hanya orang-orang tertentu kan teh salah betul teh. Dan di surga di surga oke kunci nanti dina sapali hadis diriwayatkeun kunci nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dina sapali hadis deui kunci nanti nyaeta salat. Miftahul jannah as-shalah. So Imam Qurtubi Kanjeng Nabi nyarios kitu, ngadawuh kitu. Kuncina surga teh salat. Mana nu bener? Duana lagi bener. Duana lagi leres. Nya pami diibaratkeun sareng kunci nu ayeuna we kitu nya. Kunci nu ayeuna aya batangna, aya reregeanana. Aya batangna, aya reregeanana. Ari batangna teh la ilaha illallah, reregeanana salat sareng ibadah nu sanes. Ayeuna batangna wungkul dilebetkeun. Da antar moal nyekrek. Moal nyekrek teh aya girigianna. Teh aya gigian moal nyetrek. Moal nyetrek. Paling mungkin kenging syafaat ditulungan. Nu kaing la ilaha illallah nu dina hatena la ilaha illallah deui ka maot aya syahadatna pageung tapi sok neraka heuh nya kaing ka aliran Gusti Allah asup kana neraka heula hayang lobat ka surga teh disyafaatan ditulungan kunaha cenah teh bisa asup ka surga kuncina selek sawer kanjeng Nabi teh disyafaatan ya ayo kuring gagaduhan kuncina buka deui jadi bukakeun Kanjeng Nabi lebet
mungkin ngandalkeun syafaat anu kuncina selek mah ngandalkeun pertolongan ti orang lain. Kurang ge lamun kunci teh biasa dibuka. Gaduh kuncina mah. Ye teh selek kieu bakal manggil tukang servis kunci. Atau tapi pangdobrakeun. Teh di surga mah moal tiasa didobrak. Di surga mah moal tiasa didobrak. Kedah nyuhunkeun syafaat ka Kangjeng Nabi. Sareng ka jalmi-jalmi nu sanesna anu dijelaskeun bahwa tiasa masihan syafaat. Ta saantos urang lempeng dina syahadatna, pageuh dina syahadatna, urang teh kedah ibadah. Urang teh kedah ibadah. Beramal ibadah. Da tadi teh kunci nu kahiji kunci inti teh syahadat, terus nu kadua teh salat. Sareng ibadah-ibadah nu sanes mungkin aja. Ngan ibadah nu paling tinggi nya teh salat. Margi salat mah teu tiasa ditinggalkeun. Bade keur beunghar, bade keur miskin tetep wajib salat. Benten sareng haji zakat. Zakat sareng haji mah eta mah ngadago kana beunghar, wajibna teh. Ari salat mah sanajan keur teu beunghar oge nya, nuju kanker, kantong kering. Kantong kering tetep wajib salat. Ari haji kanker nya teu wajib haji lagi. Zakat teu wajib zakatna. Puasa ari teu mampu mah teu kuat puasa teu wajib. Ngan kira wajib mayar fidyah teh. Pami tos aki sepuh pisan nya aki-aki tiasa puasa. Teu wajib puasana ngan kira wajib mayar fidyah. Tah ari salat mah sanajan tos aki-aki selagi akalna masih normal. Wah, aki mah teu kuat bari nangtung mah jang nini mah cenah. Nya teu kudu bari nangtung. Tiasa bari calik, salatnya. Tiasa bari calik, tiasa bari pulem. Ya maksudnya bari sanes bobo beureum gitu ya. Ya sambil berbaring gitu ya, sambil berbaring. Tiasa berbaring isyarat ngicep gitu loh kalau ngicep kene wae. Ada mah di salatan. Terus biasa ngicep asal mungkin di salatan. Da urang teh kunci nu kaduana kedah salat, kedah ibadah lah. Bari jeung ibadah ge henteu sesuai jeung kahayang urang. Ibadah teh kedah sesuai aturan agama. Salat subuh 2 rakaat, jag-jag gini yang 4 rakaat itu biasa. Itu biasa kahayang urang mah subuh teh 4 rakaat itu sekalian senam. Kan gitu nya. Seumpama teh anu sok senam meh teh senam deui cenah. Meh teh kudu senam sekalian 4 rakaat atau sabaraha lah meh teh kangesan. Itu biasa gitu. Ari ibadah mah kedah sareng aturan ti agama. Mari kieu saur para ulama aya syarat amal. Saur para ulama aya disebut syarat amal. Syarat amal teh aya 4. Ieu penting. Kahiji ilmun qabla bad'ihi. Ilmu naheula. Satu ajar ngawitan beramal teh kedah gaduh ilmu naheula. Ilmun qabla bad'ihi. Harus punya ilmu sebelum memulai beramal orang teh kedah apal ilmu na heula. Lamun teu apal ilmu na teu apal kedah kumaha. Bade kumaha geura midangnana. Bade kumaha. Mandak saur para ulama ari hoyong ditampi amal ibadah urang sareng amal-amal sanesna kedah gaduh ilmun qabla bad'ihi. Ilmu heula sateuacan ngawitan. Mantap ku Kangjeng Nabi diwajibkeun milari ilmu. Dina Al-Qur'an diwajibkeun milari ilmu supaya mungkin amal urang teh sesuai sareng aturan agama. Da salat oge nya sanes rukun nama aya tapi cepat seumurnya. Salat itu cepat gerakan-gerakan teh eta teh teu akur sareng ketentuan agama. Kapungkur kita dijelaskeun di dia di awal. Aya jalmi salat caketin Kangjeng Nabi gerakan ada cepet jika tarawih nu kalau boleh ben gitu teh kan sok aya dina nu medsos tarawih teh meni Allah boleh ben Allah kan seperti gitu nya tak ku Kangjeng Nabi teh dipiwarang uihan deui
A'id sholataka fa innaka lam tusolli. Balikan deui salat anjeun mah can salat. Ulangi deui. Dugi katilu kali ngabalikan. Dugi katilu kali ngabalikan dengan gerakan anu sama, dengan cara anu sama. Kanjeng Nabi dipiwarang uwihan deui. Akhirna eta sahabat orang Arab Baduy, orang leuweung, orang pedalaman maksudnya. Kanjeng Nabi nyarios dieu. Kanjeng Nabi alimni kaifa shalah. Kanjeng Nabi wurukan atuh abdi kumaha salat teh. Bisa aja tadi bentukna ngadegna aya, rukuna aya, ya tidakna aya, sujudna aya. Tapi itu sesuai saran ketentuan agama mah itu dianggap salat. Saur Kanjeng Nabi aid salataka, balikan deui salat anjeun. Tak kira-kira lamun urang salat teh di payunan Kanjeng Nabi. Karena memang urang teh pas assalamualaikum ayuhan nabiyyu teh kudu ngarasa di payunan Kanjeng Nabi. Ketika tahiyat assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kedah ngarasa Kanjeng Nabi aya di payunan urang urus salam ka Kanjeng Nabi. Pami Kanjeng Nabi aya di payunan urang ningali salat urang kieu kira-kira di piwarang uwihan deui mah. Lamun di piwarang uwihan deui Kanjeng Nabi daek uwihan deui. Kan meureun kieu teh. Duh, entak daripada capek 2 kali gitu nya, ning keneh ngawas gitu nya. Ngawas mah sakedik-kedikeun di apa mana anu kedah dibebenah ku urang. Eta ilmun qabla bad'ihi, ilmu sataacan memulainya. Nu kadua niatun sholihatun fi awalihi. Nu tadi mah sebelum memulai urang kedah gaduh ilmu, nu kaduana niat yang baik di awal. Awalna kedah niat yang baik. Niatun sholihatun fi awalihi. Kedah niat yang baik, niatna nu saleh. Salat teh kedah lillahi taala. Kadang dina niat salatnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Itu kedah lillahi ta'ala. Ulah lil mitoha, lil minantu. Era cenah ku mitoha, era cenah ku minantu teh salat mah. Mangkane minantu teh ustaz. Era cenah boga minantu ustaz. Oh, era cenah boga anak masantren. Seumur gitu. Kedah lillahi ta'ala niatna kedah sae. Tapi era kuda tangga era bisa jabina. Ulah karena disejian tapi usahakeun lillahi ta'ala. Niatna kedah sae. Nu katilu syarat amal teh nyaeta amalun sholihun fi awsatihi. Kudu amal soleh di pas prak migawena. Ketika midamana teh kedah amal soleh. Bukti amal nanti. Maksud amal soleh itu sesuai sareng aturan agama. Orang melakukan nanti, melakukan amal tersebut sesuai dengan aturan agama. Ari melakukan amal nanti sesuai sareng aturan agama mah, ya moal ditampi, itu sesuai sareng aturan agama. Muka 4 ikhlasun fi akhirih. Ikhlas dina tungtungna ikhlas. Nah dia itu rada magol teh dina ikhlas sih. Kadang orang teh gitu ya salat sok hayang mesti aya nu sejina gitu nya teu murni karena Allah. Ikhlas teh murni karena Allah. Nu tadi kan memang di awalna lillahi ta'ala, tapi sok aya dibarengan duh Gusti hayang sakalian ieu. Eta mah memang nya benten-benten derajat atau lebih tingkatan keikhlasan teh. Nu penting mah urang tos tiasa karena Allah ge sanaos aya embel-embel nu sanes eta ge tos kalebet kana bagian ikhlas anu paling rendah. Urang salat ya, Gusti abdi teh salat karena Allah, karena Gusti. Saurang nya hoyong hirup teh leuwih tenang. Nah, eta ge tos kalebet ikhlas ngan derajat tingkatan anu kasabaraha lah. Ari tingkatan anu tinggi mah murni karena Allah teu aya campuran di anu sanes. Eta 4 syarat amal. Kaiji ilmun qabla bad'ihi, ilmu sebelum memulainya. Mantap kin dina bab salat teh sapertos kumaha urang teh. Terus niatun sholihatun fi awalihi, kedah niat anu baik, niat anu saleh di awal mah.
Kan di awal perbuatan eta niat, tempat niat di awal perbuatan. Ketika sholat takbiratul ihram, ketika wudu pas ngumbah pamenteun sareng sajebina. Terus nu katiluna urang teh kedah amalan sesuai aturan agama, amalun sholihun fi ausati. Dina prakmidamel teh kudu sesuai sareng aturan agama. Nu kaopat urang teh kedah ikhlasun fi akhirih. Kami tiasa, kedah tiasa diajar keikhlasan teh dilatih. Saur sapari ulama tos masyhur ieu nadominya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Syakur jalma beramal teu jeung ilmuna amalna teh ditolak teu ditarima. Teman-teman penting bisa ilmu. Pokoknya ulah pegat ngaos. Ulah pegat ngaos. Hilap deui wajar manusiawi lah. Yang penting mah urang usahana tos serius dina pangaosanna ngarungukeun ngupikeun. Hilap deui mah nya terus ngaosna udah gitu. Dari hilap deui. Dan setiap pangaos yang diulang deui sabta acana diulang deui gitu, supaya emot deui. Tadi dia dijelaskan wa ya summa yajibu alaihi an yata'allama syurutus shalah. Setiap muslim anu tos balik wajib belajar syarat-syarat salat. Nah, mungkin syarat salat. Wa arkanha sareng rukun-rukun salat. Naon wae wa mubtilatiha sareng pangbatalan salat. Kieu eta mah secara rincian kieu. Anu pilih siang deui. Siang deui nya. Siang deui. Kedah apa minimal ayeuna urang kenging ilmu teh saur ulama aya 4 syarat amal. Hiji ilmu sebelum memulai, 2 niat saleh saat memulai atau di awal gitu. Di awal beramal. Katilu amal saleh atau sesuai aturan agama saat melakukannya. Nu kaopat harus ikhlas. Kayaknya kita punya. Mungkin selajengna urang lebet kana bab salat. Urang beberes nih bab salat. Baru supados teu langsung hilap mah kira urukeun deui ka urang kali. Seperti tadi ta nu kamari bab syahadat. Eta teh kan ari urang mah tos sepuhnya kan nu wajib mah pas mimiti balik. Seorang muslim pas mimiti balik wajib nyaho wajib nekakeun kana makna 2 kalimat syahadat anu tos dijelaskeun kamari. Ari urang meureun balik tos beberapa tahun yang lalu. Ya syukur-syukur ka umur kok harus belajar gitu ya. Ngan hilap deui kaemutan deui ayeuna tah ka murang kali nu bade balik ajarkeun. Da teh kewajiban sepuhna. Ngaburukan kana bab-bab agama teh kewajiban sepuh. Urukeun makna 2 kalimat syahadat teh ieu jangan neng. Penting itu. Mari kita anak urang soleh, anak urang beriman, mungkin tiasa nyapaatan ka urang. Benten sareng anakna anu teu beriman atau nabi teu beramal soleh, boro-boro nyapaatan, mungkin teh ngajongklokeun. Boro-boro ngangkat, mungkin teh malah ngajongklokeun. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan keturunan anu soleh solihah, ilmu sareng beramal. Cekap teh 4 syarat amalnya. Pami tepang sareng abdi ditaros emut moal gitu. Minimal apal heula. Minimal apal heula aya sabaraha 4, minimal aya 4 na heula. Mungkin di kapayun mungkin diulangi deui 4 eta ditaros. Supaya kabuka deh. Begitu pangintennya mudah-mudahan saksana sakedap sing manfaat sing barokah kanggo urang sadaya. Wallahu a'lam bishawab.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والبركة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.